Assalamualaikum. Dut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamana manusia teh? Kamana si penduduk euy? Tutup aing mana di kos bupati aing mah. Assalamualaikum. Jauh-jauh tadi jelema ka mana itu si pedut teh deh. Ka mana teh manusia teh deui cenah deui. Aing geus jauh-jauh maksakeun ka dieu ge. Beak bensin 16 liter. Mana bensin naik gitu teh. Maksakeun aing mah maksud naik pinjem duit aing teh kasih pedut. Da mana ge aya kabutuh sok ka aing. Ayeuna aing mah butuh ka mana aja mah teh eueuh. Da ku aing durung mah imahna ieu supaya mah datang tah. Pedut. Warna sederet mulai larkok. Terus dilalin? Astagfirullah. Cek aing jeung imah ulah gede-gede teuing. Ampura keur Aing gogoroan teh denge teh tadi. Musik Astagfirullah. Naon kita atuh? Coli hayu mau disumpel gitu. Kejerok. Bro, sok asik. Bisa tahu lagi ke teh. Siapa tuh manti bahala lagi majikan eueuh. Kok boga biasa mah majikan teh teh kali kok. Aing juk di mana sih mah? Oh, kasihan mah teh Kak. Iyalah sok teuing. Tong dia pencet wae sia teh, mama sia teh sawo. Kira tuh, kira ketemu ngopi mah? Ieu naon jeung halang-halang nya Ngopi tapi kopi naon saya halang lah. Anjir, ya ketel. Kayak gelasnya, kalau itu kan Bedut. Saya mah ka aing majar kopi mainnya kopi kieu jiga cai jam-jam sia teh. aing cek dokter mah minum kopi. Ngomong aja belum duit sih mah kitu Aing teh geunah perasaan ieu cobaan kopi nu kitu. Teu nyaho tujuan aing ka dieu manehnya. Pasti gara aya pangabut tuh da tara sasarira ge tara ka dieu. Ieu, apa urang teh jeung baturan. Naon ge meuneunan. Lain sia mah nyekek hungkul ka baturan teh atuh kali-kali mah butuh bantuan aing ngaran baturan mah wayahna aing ieu ditampil herang-herang ge lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aing pikir-pikir jika cupang bagoy teh Aing mun teu haus mah lo kan cokot eta moal diinum. Asian udut jamane. Aing teh terek meuli udut poho sia teh. Beneran aing mah bari coklat ya. Tah. Sok urut lah asbabna euy. Leuheung ayeuna mah. Asbab lagi hade teu. Anjing ieu asbak pedut ari sia. Geus kaledek we teh kaledek we. Modal ku batok-batok sia teh atuh asbak kuat ka suing. Yo, sing aing rek nanya, maneh boga keneh HP henteu? Boga atuh. Namanya aing teleponan teu diangkat-angkat lah nyambung ka India anjing sarukan mun eta mah geus teh ka aing manja teh cuk ke tumhara teu ngarti aing. Nah, dia nyambung ka India. Ieu penting teh pan malam naon teh? Eta penot. Aing teu inget poe eta aing teh nyata geus rudot Oh, teh. biasa malam besok aya pengajian dia di masjid. Kumaha tuh? Kumaha naon? Mah kita diangkat. Lain teh diangkat pan teu aktif meureun, penting teh ngahajat teh diaktifkeun. Da pasti nelponan. Ustaz teu datang. Pasti ngagantikeun haji teh tah ka urang ceramah. Daerah aing ngaji atuh nya kapaksa aing teh. Kapaksa maneh kana panggung gitu ngaji ceramah.
Pas molor, api-api molor aing. Aduh, sia. Bukan aing teh sia teh ceramah baru aing. Lah iraha aing mah santren. Lamun mana rek ceramah, dan aing jadi kori sia teh. Sia mah nyanyi balon ku ada 5 ge pales ke kori Tusugan we susuganan gitu tak aya nu. Mana ka dieu karena naon? Lempang lin? Kana motor tuh, aing mah motorna ge deket kana muning dituna ada ka dieu bisa nih jalan ka Simon. Buset. Leueur kuasa metukur aing ngebalowok motor oge. Panteun gitu teh. Mana 16 meter eta na ge teh. Jamatana ge geuningan butut. Ngajukeun naon? Ngajukeun eta perbaikan. Rek dijadi sawah. Geus ayeuna mah tong loba ieu, tong loba non teh. Mana sok kusep keneh tadi? Boro-boro euna mah nguseup teh geus tara meunang aing mah nguseup aing beurang cek batur nguseup peuting aing nguseup cek batu subuh cenah nguseup pahe menang subuh aing mah nguseup. Ayo panang kenapa? Panggilnya ku cacing we biasana dalau ku Sudah zaman 2022 ku cacing anjing. Pedut sih teh ngabejaan. Ye, ti zaman ku hayang pan alus. Di zaman beuti colok teh ku cacing. Ya geus teh. Zaman teh Aku aing sok ini jadi menang tah. Aik berjaan. Heeh. Ku si Kisala. Si Kisala. Heeh. Anu hideung teh. Heeh. Si Kisala. Meunangan? Ya justru Tara. Bocah cinta menang kok si Kisala. Sugan aing teh. Heeh. Aya naon atuh teh. Sok atuh dileut kopina nih. Mana kopi sia teh aing kos akuarium kieu. Teh. Wah, naon. Heeh, urang teh da silih tulungan jeung babaturan cek maneh ge baheulanya. Ieu Mun babaturan teh. Moal jauh, imam moal jauh pasti pinjam duit. Goblok teh ah. Syukur aing ngarima, syukur aing syukur. Kebeneran atuh gitu mah. Pan urang teh nya dengekeun ieu. Geus usaha dagang hayam teu balik. Ngan rugi we hayo. Cek batur cenah atuh dagang cincau. Ameh murah cenah cincau mah. Duitna meunang loba. Aing digecek-gecek dong cincau kuat beak kanu tetangga ku aing cincau daunna. Anger bakian. Ka urang teh atuh keur bingung ting kudu kumaha. Nya inget aing teh nasirah teh kieu inget baheula teh Syukur aing. maneh teh bakal jadi baturan aing nu sok sagala aya lah keur pangabutuh teh kitu nya kesugane atunya teu. Beneran atuh gitu mah. Alhamdulillah gitu mah atuh. Beneran teu gablek duit aing oge bogoh. Atoh ada taman teh pajalan teh aing. Tapi kieu nyebut sare teh. Gede-gede teuing ngan ukur 150 aing mah nya ge ka dieu beak duit beak bensin 200.000. Sia kos lumbueun atuh. Apa minjem gede mah da mah gablek sia mah. Apa sih teh beak bensin 200 aing 150. Lengkualmu di mana? Nya eta aing ge salah sugan aing teh mah sia teh deukeut poho aing teh. Nya eta kan kapalang geus tepi ka dieu ayeuna mah Ek nginjem duit 150.000 jang muka usaha aing sugan we ek dagang pom erek muka pom bensin. Beneran itu buat orang rek kadieu. Atuh eueuh duit HP jeung aing atuh tah. Ang jual ku aing. Moal bisa micet anjing. Tong bangom aya eueuh duitna. Buat jualan datang sugane mayar. Gini aing bombolong, aingnya aing ka batu lamanya. Mang. Assalamualaikum. Namang banyak umur euy. Ieu udah Kemana wae kurang ditelepon teu nyambung. Berapa ini teleponan? Jangan ngilu wae atuh aing tadi aya Orang erek bayar hutang. ngacokeun wae, sia mah ngacokeun tadi teh. Apa orang erek bayar hutang ka dieu teh? walau ini. Wow, Bang, CS musuh kumaha. CS musuh di siapa? CS. Oh, musuh atuh poe nama babat-babat teuing. Siapa tong minum aing muka. Kamari ngajakan musuh.
50.000-an cenah anu menang panglobana Anjing. 50.000. Aing Orang ge mah di ngajin gayana ngajin jeung duit, umpan. Ngajin umpan. Umpan gayana pokona mah. Eleh. Jeung ayeuna can 50.000 na urang Aing mah pajanjan ngalup emas. Da sia mah ngalup emas goblok sia mah cecere dikumpulkeun. Bukan sarang gua. Ya beda tuh cecere dikumpulkeun. Cecere mah tidak sia. Karena kalau bawa ada cecere dengan tilu siki lain data lauk kata hiji lagi sama Ayam di banyu, bos. Yang di banyu pedut. Itu 18 oh iya kan Kacau kemana? Wan. Kacau ini. Aing teu geunah perasaan nih pasti kacau ya. ya mah ada sambatan syukur. Nah, Tadi jeung sabaraha? 150. kalah mah Udah lagi pegana. cuma tarik minjem duit Cing kau ah, aing pinjam duit. Tah. Rezeki di ayangan 100.000 tadi teh geus ora? 150. Oh iya 100.000. kalah iya minjem duit kan Heeh. kalah ada di teleponan misal 2 tahun boga hutang Oh, aing mah HP nang dijual, aing teh lo. nah enak minjem duit Wah, ini duit. Oke, bayar dulu kau lah, 50.000 deui berarti. Kira Tadi boga duit 200 nih. Ieu kan aing teh 50.000 aing ge nyoli HP, budak hayang HP jeung juga pom bensin, boga duit 50.000. oke lah mumpung eta geus 2 tahun setengah bukan mumpung boga duit lah, sok ese di teleponan aja se. Pura-pura di teleponan teh. Oh, aduh urang keur di Bandung teh nya PS ngagoler di mah. Bastian. Baiklah ini. Aing teh jauh-jauh ka dieu teh. 16 meter bensin ge aing ka dieu. Kan bae urang mah teu eta teu mikiran eta mah perusahaan mana. Ari sia tuh macam wae deui hirup teh. Mah aing teh kayak teh duit sia nagih ka aing. Jadi buntung ka. Orang apa? Mana orang kerek mayar hutang orang. Karena buntung aing kumaha jadi pedut kewe pada mah geus eueuh si ieu mereka. Jauh berarti urusan. Jeung aing ge pedut. Tapi jadi lunas kan utang. Ya. Eta mah boga hutang ke orang 100.000. Ya, aing ka dieu teh lain menang duit karangan boga hutang, duit orang geus lunasnya gamangnya. Lunas. Ka aman yang geus lunas orang. Tah guys urusan main berduaan urang mah assalamualaikum. Pamit. Waalaikumsalam. Wah, kacau sia mah. Lunas utang.